ala bika khairil khalqi kullihim mislal ghamamati an-nasara sa'ilatan taqihi arawati siril hadiri hamim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim aqsamtu bil qamaril musyakin lahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasami ya rabbi bil mustafa marin maqasidana waghfir lana وكل طابل من الكفار عنه عني يا ربي بالمصطفى ملك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifzi qada'il hawaid fid dunya wal akhirah innaka ala kulli Sayyid Mahir Amin. Awasal Bahadan Alhamdulillah macam burda. Kita mengenai Allah ya sholli wa sallim daiman kepada kata Nabi burda. Ya, burda karangan Al-Imam Asy-Syarifuddin Abi Abdullah Muhammad Al-Misri. Anjeunna nyaeta Syekh ulama aulia kasih Allah anu begitu cinta akan Nabi Muhammad ketika anu bikin untaya syair memuji Nabi Muhammad eleh kabehana lagu Imam Syarifuddin ieu mahapal ketika nangis saat ketika nangis cerik nangis lagi sama cakap bisa saking mahapal biar untaya bahkan dina sapaina ulama para hadis nyarioskeun naos baca burdah sakali leuwih apel tibatan baca ayat Jibril karena 70 kali piringan pasal. Jadi kalau saya kene naosan burdah meskipun sakali tapi henteu naon namina teh anu sejen awal sanes lamun lieu ibaratkeun iman bandinganna baca burdah ya sallallahu wasallam iman apa sakali leuwih sama gitu hampir sama pahalana jadi naosan eta zikir 70 kali insyaallah semua dari pikiran apa naon cenah teh bukti urang maos burdah bukti urang shalawat kepada Nabi bukti urang mahabbah cinta kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan cinta itu perlu bukti. Nek cinta apa cinta tuh? Cinta teh perlu bukti. Ini dalam ngomong hukum berarti tahu bukti. Disebut cinta lain. Nah, sana ya ngomong hukum ya. Nah, cinta orang ke Nabi Muhammad yang aku cara bersolawat. Nah, solawat teh kade. Solawat teh perintah Allah. Nah, cuma mana cuma sekarang ini pilih Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Innallaha sayasuna Gusti Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi saat para malaikatna berselawat ka kanjeng Nabi. Allah wae pangeran urang berselawat ka kanjeng malaikat anu ku urang mah teh paham bahwa malaikat bersih suci berselawat ka kanjeng Nabi. Bayangkeun ari urang jelema ngomong ku dosa nya hideun cadeutreut nya pesek eueuh puluh kana hirup deui salawat ka Nabi. Embuk salawat ka Nabi. Bahkan aya hiji jami anu ulah-ulah salawat ka Nabi. Keterangan Nabi kabeh umat Islam ulama sepakat bahwa salawat itu parenthesis. Tapi aya beberapa versi carana aya urang mah suatu we salawatna aya. Urang mah setiap detik setiap waktu salawat aya. Urang mah salawatna hayang dinangakeun raos aya. Kabehanna bener-bener geus kabeh ge salawat anu salawat salawat. Naon cenah parentahna ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang anu ya ayyuhalladzina amanu sikira. Allah nyerokeun di dieu teh ngaberok pasca ka jelema anu beriman. Iman kasna iman ka Rasulullah juga. Kalimahna kan dina Al-Qur'an teh ya ayyuhannas ya ayyuhalladzina amanu. Tadina iman ya ayyuhalladzina amanu. Hei jelema anu beriman ka Rasul. Hei jelema anu beriman ka Rasul. Sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah sallu. Nah, jadi bahasa hiji cipari. Ari kalimat sallu teh fi'il nama teh. Fi'il madi. Sallu. Fi'il nama. Sambil cipari lo kan dia. Lang. Lah, di dunia nah. Fi'il aman. Fi'il amri. Sallu. Bersalawatlah. Sedangkan Al-Quran ada kalimat fi'il amri teh perintah. Bersolawatlah ke kanjeng Nabi. Kudu urang bersolawat. Meskipun aya beberapa versi gitu nya. Kabeh imannya anu ngaku umat Islam iman ka Allah ya Rasulullah. Teu aya anu mulah-mulah bersolawat. Tapi lamun beda cara muhun. Beda cara. Ayah orang pendapat dengan cara dia tak begitu. Tapi ada cara. Lain mula-mula ada ngaku beriman ke Allah, ngaku beriman ke kanjeng Nabi. Yang salawatmu mana? Mana kita teh diantau sekali bukti mahabbah dengan keterangan disebabkan jika saja makhluk salawat ke kanjeng Nabi sekali maka Allah pasti bakal ngasihkan sholawat ke anjeunna 10 kali. Sholawat Gusti Allah ka hambana pahalana ieu. Lir ibarat lamun hidup umur hirup di alam dunia dugi ka beletuk maot amal ibadah nak mimiti salat, zakat, puasa, sedekah, tek-tek pengiting lain saja bina dibandingkeun jeung sakali Allah bersolawat ka hambana berarti ini sholawat Allah kahamana berarti ini saking dasar. Maka kalau terjerat ya Allah Rasulullah itu Muhammad terjerat Allah Rasulullah. Atau lamun teu bisa sallallahu alaihi wasallam bisa kan sallallahu alaihi wasallam. Hayang jodoh bersolawat, hayang berat bersolawat, hayang lancar bersolawat, anu doa geuning mata alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kan habis itu langsung salawat sabab nah demi saus sedina umat jelema ngadoa tanpa salawat si doa teh ngadakeun antara langit jeung bumi naik henteu ka handapna teh sampai rasa nu digantung ku awewe kumaha jadi teh ieu mah doa curhat sadaya tah itu ya bekerjalah terkenal ulah di WC sampai aku betul Rasulullah. Bermasalah kan
masalah daripada nyanyi tempat tidak keluarga maka yang harus agar masak agar ngepel sok selawat agar masak asin Allahumma sholli ala Muhammad atau lain makan alawat dikasihkan awal ini kalau bilang ke teh anu kata malam teh ya Rasulullah assalamualaikum ya Rabbi asalabi wa nabi mari masak lagi teh tiba ya itu ada orang tidak menganak ulah ya Rasulullah ya Rasulullah assalamualaikum itu naon dari mana sakitnya tuh di sini di dalam hatiku sakitnya tuh di sini dibikin hakanan anak kamu jadi kuda dibikin hakanan anak kamu jadi salah garing kamu sebabnya kadang tidak akan singgering gitu terus malah bisa pola pagar Gusti mudah-mudahan kita banget anu tua ku sarati api ku caroti api ku boga api ku anak-anak api sehingga tu barokah kan itu pola pagar jadi sok biasa terus jaminan jelema anu bersolawat jaminan jelema anu bersolawat tina hadis disebut atani jamro ilu wa mikailu wa israfilu wa idrailu alaihi salatu wassalam para bos datang ke abdi malaikat Jibril Mikail Israfil Faqala Jabrailu ya Rasulullah man shalla alaika asara marati ana akhudhu biyadihi wa amruhu ala sirat. Keterangan malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, hai Gusti Rasul, hai Gusti Rasul, man shalla alaika sing sahaja anu shalawat ka ajen asara maratin 10 kali ana akhudhu biyadihi wa amruhu ala sirat. Kami erek nyandak kana pananganana eta jelema wa amruhu ala sirat jeung bakal ngalintaskeun ka eta jelema teh mungkin di jembatan Siratal Mustaqim. Jelema anu shalawat 10 kali tidak 10 kali. Mata saur Habib Munzir Allah yarham moal aya jelema anu sok salawatan moal suul Fatimah pasti husnul Fatimah. Saur Habib Munzir sareng kalina saur Habib Munzir. Bayangkeun malaikat Jibril teh lamun leuk ibaratkeun mata teh gegedena malaikat. Lamun di jelema mah tuh RT ngaranna RT nama lain RT lamun di dunia atau jegerna lah lamun cek macam kasarna gegedena bulu nama malaikat Jibril teh eta jelema anu sok shalawatan disaksikeun ku sakabeh makhluk Allah ditinggalikeun malaikat Jibril teu nuntun manehanana di jembatan Siratal Mustaqim. Betapa gagahna, betapa bagjana. Salat urang, puasa urang, sedekah urang, simplik sok nyarios minang. Salat urang, puasa urang, sedekah cantang tuh bisa nganterkeun urang asup ka surga. Cantang tuh. Titik penentuan naon atuh umat Nabi Muhammad? Syafaat di Nabi Muhammad. Bicara apa? Salawat. Bayangkeun jembatan Siratal Mustaqim. Anu iblisna dari ibarat melambot dibelah 7 oge. Lu gitu cipta lalakona lain sampai popoe kan ngarebu-rebu tahun aya anu ningali kana jembatan Siratal Mustaqim langsung dijomplok, aya anu di tengah jalan dijomplok, aya anu ngorondang dijomplok di jembatan Siratal Mustaqim baru kemana. Tapi lamun jelema anu asok salawat dan tadi malaikat Jibril jaminan di malaikat Jibril anak aku catat anak-anak dituntun panangan ke malaikat itu wa umruhu aslan yang bakal ngalintaskeun ka jembatan Siratal Mustaqim. Sedangkan kecepatan anak eta teh kalbarakil fatih seperti kilat anu nyamper. Kilat anu nyamper tinggal di kiri cepat kan moal ngarebu-rebu tahun baturna ngarebu-rebu tahun cari naon corona tina jembatan Siratal Mustaqim labu cicing kalau dari kan gitu. Mudah-mudahan kurang kayak dituntun ke malaikat itu. Terus kalau malaikat Mikail ya Rasulullah masallah alaika asara anak aski bin Haud
Sama malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya naon? Kepada hah? Malaikat Mikail tugasnya bilang ke apa? Hah? Makanan? Jadi jika ada hujan, harus membaik sampai soal malaikat Mikail, harus bisa aja mah soal kajian ya Rasulullah sambung. Anak aslihi min haudi, kami teh bakal ngapalingan ka anjeunna teh inuman min haudika tina empang Gusti, tina telaga Gusti, telaga Kausar teh. Anu mana eta telaga? Telaga kanjeng Nabi Muhammad. Sing sahaja mah anu geus kolot minum kana eta telaga bakal jadi awet orang, bakal jadi orang. Sing sahaja mah anu sok hausan minum kana eta telaga moal ngarasakeun haus teh. Bayangkeun eta teh si urang sadayana dipasihan minuman ku malaikat Mikail. Minuman ti anu urang fans gitu. Ti anu urang idolakeun. Kadang jelema lalaki boh awet salah ngaidolakeun. Ngaidolakeun teh ka artis dangdut. Ngaidolakeun teh ka artis Korea. Naon cenah Lee Min Ho? Nomi mau diangkai. Kosek wajib kan itu hal kade ulah salah ngaidolakeun bisi karupungan ya. Bisi kamu, oke, yaumil akhir nak akhirat. Jelema teh hariweuh nentukeun diri nasir salamet ting henteu. Titik penentuan ka mana? Sahabat Nabi Muhammad. Kabeh jalma datang heula ka Nabi Adam. Ya Adam, anjeun teh bapakna kabeh manusia. Salametkeun abdi sadaya Adam. Cek Nabi Adam teu bisa. Kami membuka Isa mau ngebakar di tanah Rasulullah. Datang dikasahkan Nabi Musa terus dibiwarang datang tuh ke Muhammad. Cek Nabi Musa jadi. Akhirnya sampai manusia datang ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, wahai kekasih Allah. Salamat ke Nabi sadaya. Sisanya habis ada di ayat abis. Akhirnya Allah datang. Akhirnya Nabi Muhammad datang. Pasrah ke Allah, ngadep ke Allah, sujud ke Allah. Kunaon anjeun Nabi Muhammad sareng Gusti Allah. Tok udah, belum pernah. Ya Allah, haramkeun hiji wae umat abdi ketasukan. Sakinya anak. Tak urang teh kudu ngidolakeun kadinya gitu. Ulah ngidolakeun ka Presiden. Sabab engke misal di akhirat ya Rasulullah jangan dosa. Ya Rasulullah salamatkeun abdi. Ya Rasulullah salamatkeun abdi. Saestuna abdi teh aya dina katunggaraan, aya dina kegelisahan. Salamatkeun abdi ya Rasulullah. Cek Rasulullah. Teu cerita teh jelema teh resep hampir Korea nya. Ini benar besar. Ejek Rasulullah tadi. Hari mana yang salah? Ejek jelema tadi. Iya abdi ya Rasulullah, umat Rasulullah. Umat abdi di mana? Naon cirina? Seperti balik itu. Nah ulang meureun teu boga ciri. Masuk salawat mereka. Mana ya Rasulullah? Apa sahabat tak? Henteu ya Rasulullah. Apa cerita perjuangan kami itu? Henteu ya Rasulullah. Asal baca Al-Quran tanya ya Rasulullah. Apa hadis kami itu? Henteu ya Rasulullah. Terus Aisyah ngaku umat kami di mana cerita? Hah? Ya Rasulullah, Abi apa lagi film Korea? Ya benar gitu. Abi sampai sakit kali minum. Cik Rasul datang saya kasih limin komentar sapaan bujang si limin itu ke dia dikatung di mana so aneh ulah salah hingga cinta
teras jaminan malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya apa?